Yuh, boga budak dua parawan KB sok melang tuh zaman ayeuna mah basing salah pergaulan. Aduh, mudah-mudahan we budak dua-dua nage jeung sabari eueuh indung nage sing solehah sing bisa ngangkat harkat martabat keluarga. Cek paribasa teh mah cek khotbah heula anak caraka data sawala anak kilaka kolot ka bawa-bawa. Mudah-mudahan we budak teh sing saroleh sing bisa nuntun ka jalan kebaikan. Orang ngopi heula. Neng. Oi, nana ba? Bawain cai, Neng. Oo, kadang. Ya, ba. Ini, Neng. Diulah. Cek naon? Nyai mah nyai bontot. Aya di kamar. Geroan ya kali. Nah, Ana, Bulan teh, kadi heula, kadi heula. kedap teh. Heeh. Beneran teh. Naon tah Abang ngobrol. Diuk, Neng. Abah carita. Alaunan, Ba. Mas amat teh Neng. Nyawa teh tiis. Lain ge Neng abah teh. Abah teh geus kolot, mesen ka aranjeun. Kane pan geus parawan. Poma sing bisa ngajaga diri. Ya, lamun arek ulin teh mah, ulin kudu sia teh kudu nyaho, lamun nya urang peuting ge gitu. Abah mesen basing salah pergaulan maneh teh. Paur, zaman ayeuna teh mah paur. Pergaulan teh sakitu bebasna nya. Kade lamun boga kabogoh teh mah nya tinggal-tingali kabogoh teh. Bener henteuna. Nya kitu wae pesen ti Abah mah. Cuman Abah minta ka Nyai pang meserkeun kalapa Abah teh. Ka ditu ka warung. Anter Neng, si Nyai ka warung. Oh, mana duitna, Ba? Baraha ba kalapana? Hiji we Neng. Atunya rek mangkat heula. Ada hati-hati jalan Neng nya. Nya. Mudah-mudahan budak teh sing berenang jodona anu balagir jodona. Ini jam berapa ya? Oh, jam 4. Saya tasar heula. Aduh. Nah sia ulah ninggalkeun aing na tolol atuh. Semua awewe numpang teh gila. Ilo kakos awewe. Bener banu gelo, aya ke warung tah. Gelo bisa baca aing nyebut nu gelo, aya nu gelo sia. Bae nu gelo. Bi kopi tilu bi. Oh aing Baraha? tilu we tilu bi. Tilu. Nya, Kopi hidung nya. nya. Kopina tilu. Nah, tah kopina teh kopi hidung. Pos banget siap hidung. Jelas. Belum bisa wae sia nu hidung mah. Nah banget coy. Kopi jeung ngarokok. Belagu sia di bang ngarokok ge. Hah, Kamari ge nu ngarokok di lembur aing pae. anu bener pi. Lah. Ngan di lembur aing na ieu mah eueuh. Buset, tinggi bisa wae sia. Heula. Kunaon sih? Kamari ge jemur air. Deui anu mancing. Rokok kau teh pae. Sambar geredek. Rokok na pae. Aduh, pi. Maksudna kumaha sih, Dit? Ai sia ya, di lembur aing kamari anu mancing. Heeh. Ngarokok kaujanan pae. Rokokna mah teh ieu. Lain rokok anu pae. Buset, bisa banget sia. Sia ngarokok di suara pae. Di mata nempo aing ngarokok ge.
Manis sirik wae. Buset. Aya awewe. Kasih tak. Geulis sasananya. Awewe. Awewe geulis menci. Saya tadi. Anak Haji Ali. Anak aja Ali. Oh. Bapak buat gua pisan. Buset. Galak kayak golik eta mah. Masar. Bisa naon, Neng? Masar kalapa di Abah. Oh, bisa kelapa. Nya. Naon? Kos aing yeuh. Neng. Kunaon make kerudung? Izin aku Allah. Ini kabina aing. Ih, poin dijajal yeuh. Neng, tuluy. Daek teh cium. Ih alim can muhrim. Neng, bade meser kalapa. Nya. Gitu apanya? Heeh. Nyangga satu. Neng kri heula. Kalapa mah ku ade ke dibawa ka imah Abah. Jang aing be, jang aing. Heeh, Bener tuh. bener. Bener, Neng. Kita soalnya Abah yang ngebat kalapa. Oh, kayak ku dibawa berat da ayeuna mah. Jangan ke digotongnya. Oh, kita tanggung jawab A. Yang satunya weh. Heeh. Lanta. Nya. Ayo. Buset, aing anu leutik poe pi. Aing heula. Aing mau kalapa dit. Buset. Naon dit? Bisa wani yang mau kalapa ka imana? Naon? Galak bapana. Wah, justru bakalin atuh ku aing dibawa kalapa. Sok sia Bener pi nya. Ulah sieun pi. Si Adit mah naon wae nya. Nya sieun anu aing manehna mah. Ayo wau. Moal ieu nya pi nya. Pati bawakeun kelapa nya. Pokona aing anu leutik sanu gede. Oh, Gos. Ulah sieun urang mah. Geus bisa percaya mah. Oh, Gos, ku aing mau kalapa ya. Heuh. Ayo. Ya, lu sia. Dulu sia lu. Maiti. Maedot nyemplung. Layanan ku sia tuh. Karo agelona sia. Saya bisa banget. Aduh, tepira ieu teh. Dia yang jadi abri jadi kosida. Aduh. Ampun aing. Ayang ngopi. Ayang doyan. Bung dia bagel urang kerjain dit. Ayang jajan. Jokot. Tenang. Ampun aing. Dek sekolah dit. Ya, lu. Waktu nak jadi gitu. Ayang pide ya. Oh, iya tiba kopi tenang. Tapi enggak beda. Aduh, buset. Sial. Kunaon meut sia lu? Mata siap itu. Gede aing jadi parah nu gelo aing geus simam ka mata-mata tolol. Ya gede aing kepelumpeun aja. Aing gede lagi mah. Teu bisa meupeut dia mah bego. Kelapa mana, Be? Eta. Ayo teh di plastik bareng. Tolong lah. Dek ngatur kalapa mending lah. Oh, aing parusing aing Iya nya. Oh, eta. aing jadi apa sih disebut nu gelo aing. Bayar lu ku sia tuh lu. Teh, Abah ngomel mau angke kalapa. Mal iya, nya kan tadi ngomongnya si Ata di kantor keun cenah. Atuh ayo yuk, kita ngomong we ka Abah. Bah, Ah, Neng. Mana kalapa, Neng? Kelapana ke diantarkan, Bah, ku si Aa. Ya mana? Si Aa, iya, keke aya jalan nu nganterkeun. Lah, main antar-antarkeun wae, lain dibawa sorangan. Kejar. Aduh, jangan main titip-titipkeun wae. Lalauna nabi. Bodoh teuing cila ah, impangna. Alabatane kondangan. Gedeng pi. Eh naon sih? Buset, pi. Siapa yang ngasih bedog? Buset, dagang endong. Udah bisa ngasih bedog. Oh sih. man, cici atuh baju anjing. Aing sieun pi. Sieun sih sieun aing baju anjing. Aing padeuri pi, aing padeuri pi. Eta mah tidur lah kunyuk. Aku nak gitu. Aku nak jadi. Dagang kolak. Assalamualaikum, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, astagfirullah pi. Pak, Jang. Buset, lihat buset deh. Mau bener, Pi. Sieun dit. Berekeun. Ayo, Jang. Pak Haji kepala Buset, kelapa. apa? Eta kalapa di saha? Aing padeuri dit.
Pantesan ulah goblok. Jangan kalapan aja. Bager ya. Emang gimana, dia tadi, bapak tunggu naik kalapan. Ini jangan deh. Bang. Urang belah. Alhamdulillah ya. Aing atuh aing mau wana. Anak bagel itu cek rai. Kelapa. Percaya gitu bapaknya kok tentonnya. Waduh. Dia mulai di kalapa, budak. Yang berenuk sakit racun aing.